Jeung doakeun doana hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Eta amal hasbiyallah cekap Allah. Alaihi tawakkaltu ka Allah abdi tawakal. Tawakal teh ngawakilkeun. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah teh nu gaduhan aras. Urang mah asa bangga boga beunghar teh jalma beunghar pada can tangtu mere. Asa bangga boga tatangga beunghar padahal can tangtu mere. Tapi teu bangga boga Allah. Punten. Nyungkeun ka Gusti Allah teh jadikeun wakil Allah teh. Ibu sok ngawaskeun wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi atos naon cekap Allah anu ngawakilan cekap Allah menjadi nulungan ka abdi eta teh sok diawaskeun sabada ngaos al. Jadi urang teh ngaos Al-Qur'an teh geuningan kitu punya mukalama sareng Allah. Urang mah maca Qur'an ira kewe da lila keneh Ramadan da oge. Ayeuna keneh da tentang nepi ka bulan Ramadan jiga nu pede wae jeung nepi ka bulan Ramadan hirup teh. Dari baca Quran ayeuna keneh ngaos Quran teh. Mukalamah Quran sareng Allah. Allah masihan Quran ka alam dunya dilungsurkeun ka junjungan teh eta teh bentukna cinta Allah ka urang ka hambana masihan serat di suratan urang teh ku Allah teh ibu kapungkur sok di suratan ku si bapak can aya we acan baheula pasti nyuratan baheula teh di suratan kulantaran nu nyuratanna teh jalmi beunghar nu nyuratana teh jalmi pinter nu nyuratana teh kasep nu nyuratana teh pibogoheun we mun teh